Kang Kakak teh bereko asa 50. Nggak jadi kurang. Sana ngalah deh kah. Mau dibiasa adieu sih. Betul. Jika ya pejabat penting itu. Tapi jika henteu waras, kena penampilan nama meyakinkan. Sampirkeun ah. Pak. Hey. Neng, awas. Tong Didi berbahaya. Nah, nu berbahaya na, Pak. Bukan coba bagian naon. Lah, pikir gua. Kurangnya bapak rada atraksi biar. Emang apa nu bieu teh? Da sakatahu aku mah itu teh kai. Lu bieu teh Neng, kobra Jawa. Bukan mau berbahaya ngomong dari Neng saha? Kira aku bapak teh udah lupa. Abdi teh sahanya? Leni, Pak. Oke. Leni Sulastri-nya? Lain. Leni mana tuh? Maknya bapak teh udah poho. Kenalkeun atuh. Leni Marleni. Oh, Leni Marleni. Oh, ingat nama. Naon Neng ke kebun PRT. Sinarieun. Oh, ini teh Pak RT. Aku teh kan udah lila ngaranna. Aku teh mau bikin laporan sama Pak RT. Laporan. Laporan naonnya? Jadi begini Pak RT, aku teh mau laporan sedihnya jadi randa. Coba bayangkeun ku Pak RT, sare sorangan, unggal malam Jumat ngadenge risbang tetangga rereketan. Sedih hati teh Pak RT. Bapak kedah kumaha atuh? Neng Leni. Jadi kieu, Bapak kan RT di dieu, Leni teh yang dipangmilariankeun jodoh di dieu. Wios awon oge yang penting mah 20 cm. Lu Bapak 30 sen. Bisa beren? Bisa. Asa berguna. Ini gak gaduh aja. Nama kieu nya. Neng saha tadi teh? Yang Leni. Neng Leni mah uih heula. Mungkin tos asar. Antosan di saung Nabi Teti. Iya mah salaku pejabat setempat. Kade sanes bantuan. Tapi bentuk empati di Bapak. Wios Pak RT teu kedengaran repot. Kin kuleni di antosannya di saung Biteti. Atur nuhun. Goda. Aduh, geus lila ge lo. Moal beresan euy. Moal buru ye. Ayeuna gantian euy. Moal buru moal. Ke heula atuh. Meureun kudu nyalse kikieu teh da genang selila dek teu. Ih aya sia. Buru si teh tong lila ieu. Aing teh kuat si teh. Si Opik si mua ka mana teh peju teh. Sinarieun. Ih. Naon budak teh? Ih, sia ku aing. Nah,
gitu atuh sia mah. Bila deh ke ditemuan. Pikiran mana? Alam saya teh. Anjing sia mah giliran aing pot-potan kieu. Hek tanya jebol. Buru lah sia lo sok baca ta. Pot ayam dah mantap. Merpat biar aja. Sia ada gua ide nya. Siap siap siap. Opik. Oh, sia. Mul, dia sia. Senang sia teh. Aing nyaho maraneh teh pujang lapu. Ngan ulah kitu carana. Pantesan atuh hayam loba nu ngenok. Da sia mulah mimitina. Sudah nuturkan mana mah? Permanen nu ngaja. Mana yang bekerja? Aing kesel Geus. Maraneh nyaho teh ha. Pencabulan anak hayam teh berat. Hukumanna berat. Arek sia dilaporkeun ku aing. Teh. Saya sih mau laporkan, mas mau ngajakan lagi ah. Si Opipan bekerja Mane, Ngus. sia ada mau ngajakan aing. Murah tuh mana tangguh lagi. Sia ah, Mana dik buru? bantuan asal. Sok oke bantuan. Teh jadi kieu nya. Keluargi. Ngabangus sing bener. Abi mah nyonkeun pamenta. Minta naon? Tong di bebeja ka orang tuanya. Ngomong. Ulah dibejakeun ka orang tua pokona nama. Sia. Rubah eta kalakuan teh. Arek kitu nya. Moal teh. Aing ge baraya ku sija. Kieu nama. Deuk nyaho, maraneh bujang lapuk. Deuk dibere solusi. Maneh yang kawin? Kaya. Tapi hese kan teh nengan awewe geulis bari impotna kos hayam kitu tadi tuh. Oh, teh bener cek simu. Kieu. Nu kieu. Mata kan mencar sirah teh. Maneh apal sih lagi? Apa? Balik sih apal-apal henteu. Apal. Apal tuh siamul. Kasih tahu. Astagfirullahaladzim. Oh, apa sih lain itu? Teu. Manya sih tetap apal ih. Aing teu. Iya, siap udah naik mul. Gimana teh? Mana deh? Tapi tenang. Dek, boga fotonya. Aduh, bawa deh. Heuh, teh. Bener eta bener. Si mah ketunjukin tuh ai. Sia nang katarak Sebenarnya mul. burung sih, semua burung. Iya. Aing diberi solusi. Non, teh, solusina. Manehna teh keur ngangan bisa lakieun. Salakieun. Nu kumaha tah, nu kumaha? Disalakieunna. Udah pokoknya mah direkomendasikeun. Syaratna Heeh. gampang. Naon teh? Pokoknya mah kudu 25 sen. Teh sia-sia ngempot ayam. Tuh eta hasil ngempot ayam. Pakai ku sararia. Asal teh ulah dibeja-beja ka kolot. Oke. Tenang, pokoknya mah kayaknya unjuk sakile maraneh mah. Siap. Ai syarat naon dieu teh? Ai syarat lain mah aya. Banget kumaha? Banget. Kenapa lah bisa ditoleransi. Syarat nu kedua aya uang pendaftaran. Baraha teh? Gocap Murah geunan teh. ditambah gocap. Bisa ka sararia biar geus ngempot ayam. Sayang uang tutup mulut. Heeh, cepet. Sudah pada bocorkeun ku deka kolot-kolot maneh. Oh, Irang. Aing nu irangna nama. Duit nangking sekapilih teh. Nah tuh, buru-buru burit lah. jadi mau pulangan teh. Kita ayuhan segitu mah murah. Kita teh keur meuli sempak. Eueuh lah. Kita teh geus jalur paling mudah. Murah, meriah. Terus aing ke panggil selainina kumaha teh? Pokona maraneh datang ka saung Biteti. Harapal teu? Apa? Heeh. Ngeun kudu ngantri. Tidinya unjuk skill keluarkeun. Barang terbaik. Sip lah. Enti wah. Teh mah gampang teh. Mantap. Pokona mah ngaran maneh ku aing geus dicatet di dieu. Siap. Aing marek ini teh lah. Oke. Aing omat. Ulah ngemprot hayam deui sia teh. Ulah nomel hayam. Siap. Sing alakur. Bayan.
Ayah lewina. Ini be. Kayak mah aing pasti nu meunang. Aing lah, kos kitu aing teh nyaho jeroan saya segede kumaha. Aing mah kieu lah orang jin perjanjian. So, kumaha perjanjian sok hayangna? Pokoknya mah anu teh kapilih ku si Leni. Mamprut 2 tahun jeung hayam. Deal. 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 Aing mah persiapan. Hai. Kencan jeung Neng Leni. Wah. Mana ya Neng Leni teh? Janji di dia, taguan eueuh. Pikapi, Pikachu. Ini rame. Tidak awen kamari. Oke. Anjing. Ure, duit dewek dimarahin. Cumur teh nipu. Lagi teh sabaraha. Nipu. Dah dewek dicap sebagai RT penipu. Mau aku gelek-gelek. Wan sih. Ya. Saha sih? Ada Pak RT. Astagfirullah. Aurat. Masuk Pak RT. Duduk Pak RT, duduk. Naon ja ya? Ih, Pak RT, maaf ya tadi auratnya kelihatan. Kumaha eta naon? Oh. Ih. Ini atuh. Alah Pak RT. Angkat. Halo. Pak RT. Ada apa? Aya naon ka dieu? Lain ce, deka butuh kabaya. Oh. Dress, baju gaya pokoknya nama. Aya teh di dieu. Tenang Pak RT. Ih, ngomong titip Pak RT. Titip. Burulah. Gerak ada kita baju teh. Kurang aing. Ih, Pak RT enggak sabaran. Tenang, nanti aku bawain semuanya buat Pak RT. Aku panggilin dulu ya. Agus. Tenang. Agus. Mana sih si Agus? Tenang ya. Anjing, seorang anak kat gahar gitu. Balik-balik dewek nu sieun aing. Pak RT bisa aja. Tunggu ya, aku ambilin. Buru. Ada yang pink. Cocok pokoknya. Ini juga ada. Ini juga ada. Pakai ini. Aduh murah. Maaf ya Pak RT. Acak-acakan. Ini nih. Mana atuh? Buat. Pak RT mau yang mana? Yang ini ada. Yang ini ada 2. Mana yuk atuh tong dijawabkeun. Udah gaya jika nih. Gaya. Yuk, sekarang yuk. Paket lengkap. Ini cocok mu lah. Sabar aja. Murah aja, Pak RT. Buat Pak RT emang khusus. Apalagi kalau mau digoyang. Bangus mau goyang lah. Nggak suruh pokoknya ya sabaraha. Goyang-goyangan. Iya teh. 250. Tapi lamun Pak RT rek digoyang bisa kurang. Siapa yakin? Rek depan pejabat setempat mereuna. Kita TP mau diperpanjang.
Anjing, mau bangun sekarang 2,5. 300 lah, baik tante. Aduh, deal. Kolor ya. Mau ditunggu lah ta? Mau mana? Nuhun tuh ya nya. Ya. Sing giat, sing Manfaat. ada sih ya. Mau sun. Sun. Oh nih nya. Buki patut oke. Ini yang 300. Naiklah. Daripada aing dicap sebagai RT penipu, bos itu. Aing heula ieu. Wah, teu bisa kitu teu aing heula pokona mah. Pan aing nu gedena ge kanjutan ge. Iya dek kapan aing nu nyona teh heula. Di mong sayang nyawa aing heula lah. Aing heula atuh. Mong. Aing mah kieu. Sok kumaha? Kurang mending kertas batu sih arek mah. Ayo. Sok. Di kertas batu. Nah, kan? Siana ndek heula. Kunaon teu menang kitu dek heula kunaon. Sokane si ada goan di dieu. Heeh, sok. Teh nyawan nya bisi aya sasaha. Kayak siaeun. Heeh. Kamari kan aing sia heula lin kamari. Heeh. Heeh. Oke. Ya. Sing kencang. Oke. Neng Leni. Mau basa-basi. Tinggalin wah. Ageng kan? Atau ada masih muleun ya? Mul. Siaeun. Atuh sia mari ka ditu atuh dewe. Sudah siap Leni saya. Lihatlah kobra Jawa. Kumaha lolos teh? Pik. Adi siang. Cinggogo. Aduh. Aduh, ayeuna sia mul dan nyonuping bari badag teh munu. Bener. Galak aji, bangun tuh yang geura dicoloknya wah. Bagoy. Aduh. Sia nempot tuh. Kobra Afrika. Kabur ya. Daripada jempol yang bool anjing. Ya, iji. No. You decide if you ever